Papayun na indah. Dihatur anak Bapak Hajat, Ibu Hajat, Desa Kapayun, Pangitan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga dihaturanan Bapak Hajat, Ibu Hajat, Desa Kapayun. Alhamdulillah parantos katawi katingal rombongan kula warga calon panganten pamagat panginten parantos aya di payudun urang sadayana. Nu baris nyakseni pintonan karasmain upacara adat Sunda tiasa ngempelna di payun panginten. Mangga supados teu nyangkolong tingkana waktos acara urang sami-sami kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan sini mustadigang mangsa utama duni ati parantos sufi. Begitu orang bapak sareng bagiakeun rombongan kula warga calon panganten pamagetu prosesi karasmain upacara adat Sunda persembahan ti Sanggar dan Nirkomala upacara adat mapak calon panganten sejak di kawitan. Salayo olo awas aing
manut kasalira sojak ngebarkeun bewara kasakumna balarea pun mulang ngebarkeun sumping tuh atra kalem-kalabri dargending gerak ramekeun bral miang gerak papakeun payung gerabukakeun payung gerabukakeun pun sapun sinjang kirut sejati ngawaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Daun salam daun tales. Cakep. Anu ngajawab salam tim nila lulus. Nah, itu atau sadarwang teu acan. Sami abdi kita acan. Sakedap deui wah. Kan tenan. Kang Rud kumaha wah? Uwa dina enjing ieu teh ngaraos bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri jang. Leres wireh kumaha wah? Wireh calon panganten calon raja sadinten parantos aya di payunan urang su. Uluh tingan anu mana wah? Itu roksukan bodas gitu. Mohon jika nama eta. Anu nganterna ge sakitu ngalot gongkoy ngabandal jang. Leres pisan. Ciciren ieu teh loba nu mikanyaah. Seueur nu mika deudeuh ka calon panganten su. Alhamdulillah beres pisan wah. Mohon alah teh. Ke sakedap jang. Uwa mah aira ramean kieu teh sok sedih dicampur ku bunga. Eta wah. Ai sedihna awewe sakitu loba moal bisa kapilih ku uwa kabeh. Tah eta ulah uwa hiji ge teh CF. Bener jang.
Oke, urang doakeun panganten sakali saparantosna diistrinan sing janten kulawargi anu sakinah mawadah warahmah. Leres eta pisan. Amin. Amin. Sing runtut raut sauyunan sareunduk saigel sabobot sapihaneannya. Su. Ari kacai mah wa. Ari kacai sing jadi saleuwi. Ari kadarat sing jadi salebak. Ari kacai wa. Ari kacai sing getol mandi. Ari kadarat sing getolnya sholat. Ari kacai deui wa. Ari kacai deui mah olok sampo atuh hayu wae kacai. Kang Rud di sini nih kerohan kahareup gitu. Aya. Lah cicing wae di tukang. Ye sauran atuh. Cobi sauran. Astagfirullahaladzim. Kok jetek teuing atuh. La ilaha illallah. Kieu Abah. Ari tos ayeuna bae keluar ti botol. Ya Deni itu ulang papa kurang bageakeun geulis. Bantuh Gusti Nu Agung. Abah. Kumaha? Sancan di papakeun. Nya. Neneng bade perkenalan heula Abah. Oh mangga. Cobi kapayun. Bapak-bapak tukang kalapa. Ibu-ibu tukang lebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun. Nami neneng teh. Saha? Neng Mala. Saha? Neng Mala. Neng Mala naon Mala teh? Malaria. Siga teh malah petaka. Abah. Kulan. Itu si Ana menikah kasep. La ilaha illallah nya atuh kasep kade seulah atul cicing. Ku neneng bade diajarkeun goyang. Diajarkeun goyang. Coba geus bisa acak calon panganten teh cobi. Aku bade diajar. Heeh cing sok atuh cobaan pecakan kayaknya. Ayo ngiring jeung neneng heula aa. Ngiring jeung si Enteng heula heeh. Tah kitu kade ulah gempeur tenang. Aa. Bulan. Tang tegang. Ya, moal. Nu hiji cepeng kapalih dieu. Ya. Hiji deui cepeng kapalih dieu. Baik terus. Tong dilepaskeun ah. Ulah luhur deuk Yang digoyang-goyang badannya, digoyang-goyang malah kapias ya calon panganten Gusti Nu Agung atos didangut teh atos sokos gitu dah Bah karunya itu kotin kapias calon panganten urang ngiring pakaulan urang ngibing mah hayu nya mangga Sejak mapak
Diaturan kesedena rombongan tiasa calik di tempat anu parantos di Sagigen. Mangga haturan wilujeng sumping kasadayana tatamu rombongan kulawarga calon panganten pamangga. Mangga di haturanan tiasa calik di tempat nu parantos di sayogikeun. Saupamina masih kirang tempat calikna nyuhunkeun bantosan Bapak Ibu panitia kanggo tiasa nyayogikeun tempat calik anu tempat calik tambihan pangetan. Bahwa Billy masih seueur rombongan anu katinggalna teu acan kayak tempat calik mangga di haturanan kanggo tiasa disayogikeun. Mangga Bapak miwah Ibu sadayana anu sami rawuh supados yang kolong teng kana waktos jalaran alhamdulillah Bapak petugas pencatat pernikahan di kantor urusan agama Kecamatan Ciasem parantos nyumpingan ieu patempatan acara urang sami-sami kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kudat idorat mantena. Urang sadayana tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok dina kayaan sehat wal afiat. Sholawat miwasalam mungkia salawasna ngocor ngagolontor kajujunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, tugduy ka urang salaku umatna anu tumutur taat ka ajaran mantena dugikeun ka yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu kusimkuring dipihormat kersana ais pangampih Desa Jati Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Tikawit Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, alim ulama di patempatan. Nukusim kuni hormat kersana kulawarga Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Soleh kalih Ibu Warhini. Oge nukusim kuni hormat rombongan kulawarga Bapak Andi Suhandi kalih Ibu haturan wilujeng sumping di Dusun Jatiroke Desa Jati Baru RT 4 RW 4 Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Bapak miwah Ibu sadayana insyaallah sekedapandi urang sami-sami baris janten saksi ngahijina dua insan Allah
anu papada pakait ati papada pacantel hate papada kapentang asmara ku jamparing cinta nyaeta kersana Aheru Badru Zaman Kateh Yuli Sintia Dewi mantena duaan gaduh niat anu suci nyaeta seja ibadah ka Allah ngalangkungan jalan ngalaki rabi ngalih ti alam lalagasan ka alam rimbitan mugia pamaksa dan mantena duaan tina kanan kalian dipasihan kalancaran tur kasuksesan amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak miwa ibu sadayana anu samirau insyaallah minang kami tembayan acara dina enjing ieu mangga urang sami-sami mundut doa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan ngaoskeun wasilah suratul Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ku diaoskeun wasilah suratul Fatihah ngempelna urang sadayana dina enjing ieu janten catatan amal sareng ibadah di payanan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak miwa ibu sadayana insyaallah menurut kesepakatan dua keluarga jalaran Bapak penghulu parantos nyumpingan ipa tempatan akad nikah baris dilumangsungkeun ti payun sareng sena acara akad nikah baris dilangsungkan acara sambutan-sambutan atanapi acara serentampi kukituna insyaallah sakadapan di urang sadayana baris nyakseni acara akad nikah kukituna mangga simkuring umajak supados sami-sami ngajagi ketertiban salami lumangsungna acara akad nikah dilumangsungkeun insyaallah simkuring baris ngulem para petugas akad nikah nu baris calik di tempat akad nikah anu kahiji nyaeta calon panganten pamaget Heru Badru Zaman mangga tiasa calik payanten di payun sareng insyaallah nu baris janten wali nikah nu dipihormat Bapak Haji Ali Sopian mangga Bapak Ali dihaturanan kanggo tiasa calik di sagedengan Bapak KUA panginten mangga dihaturanan insyaallah nu baris janten saksi wawakil ti kulawarga calon panganten pameget nu dipihormat Bapak Oong Abdul Fatah mangga Bapak di sareng insyaallah nu baris janten saksi ti kulawarga calon panganten istri nu dipihormat Bapak Surdi mangga alhamdulillahirabbil alamin Teh Yuli Sintia Dewi mangga dihaturanan teteh tiasa calik di sagedengan Aheru Badru Zaman Bapak dan Ibu yang kami hormati sebelum acara akad nikah berlangsung terlebih dahulu kami menginformasikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan dan memohon kerjasama dari Bapak beserta Ibu semuanya. Yang pertama, selama rangkaian acara akad nikah berlangsung, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban. Dimohon untuk volume suaranya tidak terlalu riuh agar acara ini berjalan dengan tertib dan hikmat. Untuk Bapak dan Ibu yang akan ikut mendokumentasikan dengan menggunakan handphone, dimohon untuk tidak terlalu dekat di seputar area akad nikah karena keterbatasan area memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tim dokumentasi agar dapat bekerja secara maksimal. Panginten eta nyuhunkeun bantosan rojongan ti sadayana sareng insyaallah sepenuhnya seluruh rangkaian jalannya acara akad nikah baris dipimpin langsung ku kersana nu dipihormat Bapak penghulu ti kantor urusan agama Kecamatan Ciasem kamantena disumagakeun. Udah cukup Pak, cukup udah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wizaun. Kedua calon mempelai saudara Heru Badruzzaman dengan saudari Yulis Sintia Dewi yang saya hormati, Bapak Ali Sopyan selaku wali nikah juga yang saya hormati, keluarga besar kedua calon mempelai baik dari keluarga besar calon mempelai perempuan, keluarga besar dari calon mempelai laki-laki, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat yang hadir di tempat yang berbahagia ini yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukur ala ni'millah, atas nama pengurus catat nikah kantor urusan agama Kecamatan Ciasem sudah bisa hadir untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan kedua calon mempelai. Insyaallah untuk administrasi nikah tidak ada permasalahan dengan kedua calon mempelai. Pernikahan bisa dilangsungkan berdasarkan administrasi nikah dan alhamdulillah berdasarkan aturan syariat agama Islam. Rukun nikah ada 5, insyaallah telah siap semua dari mulai calon suami Heru Badruzzaman, calon istri Yulis Sintia Dewi, wali nikah Bapak Ali Sofyan, saksi nikah alhamdulillah sudah diangkat. Yang pertama Bapak Surdi dan yang kedua Bapak Ong Abdul Fatah, terakhir ijab dan qabul. Ijab ucapan Bapak Ali, qabul yang menerima yang harus siap ya. Oke. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebelum pelaksanaan akad nikah mangga kita sama-sama doakan kedua calon mempelai. Mudah-mudahan nanti mereka berdua di dalam rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, kekal sesuai aturan syariat agama Islam, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Jang Heru dan Neng Yuli mangga diniatan di dalam hati dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan pernikahan kalian berdua menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bareng-bareng membaca istighfar dan 2 kalimat syahadat dipandu oleh Pak Lebe Oman. Mudah-mudahan dengan membacakan istighfar dan 2 kalimat syahadat pernikahan kalian berdua ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kalau mau ada yang mau ngambil buku nikah langsung bareng dengan saya tidak apa-apa, soalnya hari besoknya KUA pasti pada kesubang semua karena hari amal bakti ya, ulang tahun Kementerian Agama. Untuk hari besok kalau misalkan ada yang ngambil di sana boleh KUA nanti jam 10-an lah ya, ada yang ikut enggak? Oke, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, senarang para ibu, jamaah sadayana mangga urang sami-sami nyuhunkeun panghampurna Allah Subhanahu wa taala, terutama kangge kedua mempelai ngiringan ngaos istighfar. Mudah-mudahan ku wasilah ngaoskeun istighfar ya urang sadaya sing dihampura segala dosa-dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dzambin azim. Innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Kangge kedua mempelai ujang sareng Neng Badrujaman sareng Neng Yuli niatan di nama masing-masing niatna lillahi ta'ala nikah teh niatna ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala suparasan supados pernikahan orang kenging barokah kenging jaminan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Atur nuhun mangga Bapak Naib Neng turutan bapaknya sok etana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak iya Neng Yuli Sintia Dewi putri kandung Bapak ayeuna Neng nyuhunkeun diwalian nikahkeun Neng sareng kawinkeun Neng ka Aa Badrujaman Heru Badrujaman suka Neng ridho Neng kalawan mas kawin sok sepatkeun 2 gram emas dibayar kontan. Wacana Pak entas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تعالى أحل النكاح ونذهب إليه وحرم الصفة وأوعظ بالعذاب العليم عليه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى في تحريمه ونهي عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في الأمر بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا والنكاح سنة الأنبياء وشر الأولياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaju tuksiru fa inni mubahhim minkumul umama yaumal qiyamah usikum wa nafsi bi taqwallah aqulu qali hada wastaghfirullahal azim Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Heru Badru Zaman, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Yuli Sintia Dewi kepada engkau dengan mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yuli Sintia Dewi binti Bapak Ali Sopyan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. bainakum fi khair barakallahu laka wa barakallahu wa bainakum fi khair barakallahu laka wa barakallahu wa bainakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa barik wa salim rasulillahi azma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa zikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan lana wa li auladina wa banatina wa ahbabina wa jami'i aqrabaina fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma alif baina Badru Zaman ma'aneng Yuli Sintia Dewi wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina alafta baina ma'i wassalji. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jang Heru Badru Zaman dengan Neng Yuli Sintia Dewi
dari mulai detik ini ke depan kalian berdua sudah sah resmi menjadi pasangan suami istri. Insyaallah berdasarkan aturan syariat agama Islam, rukun nikah kelima-limanya sampai ijab kabul sudah terpenuhi berdasarkan aturan negara, administrasi tidak ada permasalahan. Insyaallah ku abdi dicatat di KW Kecamatan Ciasem buktina buku nikahnya. Nanti buku nikahnya harap simpan dengan rapih, jangan sampai rusak apalagi dirusak. Mudah-mudahan pernikahan kalian berdua merupakan pernikahan yang terakhir, artinya langgeng sampai akhirat kelak, dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu saja mungkin dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Mewa Ibu sadayana rengse acara akad nikah pangantin sakali parantos sah ngalaki rabi tangtosna insyaallah urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta acara seren tampi. Parantos janten ilahar khususna di Tatar Pasundan diayakeunana acara seren tampi. Sok sanaos urang sadayana parantos surti kali uningan naon sadaya pamaksadan ti rombongan malihan mah alhamdulillah panganten teh parantos ditikahkeun nanging kanggo nyumponan adat kebiasaan urang khususna urang Sunda simkuring baris ngulem kakersana wawakil nu disepuhkeun atas nami rombongan kulawarga besan, rombongan kulawarga Bapak Andi kalih Ibu anu insyaallah sambutan pangjajab baris kasanggakeun kakersana nu dipihormat Bapak Oong Abdul Fatah kamantena disumagakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qalan aidan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ibu-ibu bapak sadayana anu kusim dipahormat nu sami-sami dimuliakan Allah. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja sinarang puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang parantos dipaparin rahmat oge karunia Allah, dipasihan bang pirang nikmat terutami nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga urang sadaya tiasa hadir ngariung ngumpul bersilaturahmi tina raraga nyaeta walimatun nikah. Mudah-mudahan urang sadayana singkeng berkah serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge salawat kali salam semoga Allah lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Oke urang janten umat namudahan nanti ngahadiran pengantin teh sok kabita, sok hayang kawin deui. Teu naon kawin deui lalaki mah. Arek 2, arek 3, arek 4 pangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba. Jadi pilihlah kumarane awewe anu pikaresep ku maneh, arek 2, arek 3, arek 4, tapi kudu berlaku adil. Lambi pasti awin wae geus cukup hiji wajib Allah. Mata kurang sokan kabita yang dikawin. Aduh aing mah. Ya. Mudah-mudahan. Iya orang datang ti pamanukan bawa rombongan kurang leuwih aya 2000 nya. 2000 aya. Leuwih. Ceun teu kabawa di imah. Aduh, kakarang datang ke Jatiroke. Namun secara acara kieu moal nyaho Jatiroke teh. Alhamdulillah ya, gua berkah silaturahmi jadi terang Jatiroke.
Yuk orang sadayana orang doakan sekali deui pengantin sing dijantankeun pasangan sakinah. Naon aya sakinah teh ibu bapak? Sakinah naon? Sakinah lan sanajan aki-aki ngeunah. Sakinah hirup sauyunan tentram tara papasiaan eta sakinah. Nya mudah-mudahan herunya hirupna sing sakinah. Wadah warahmah. Tah heru upami tos jantan pasangan suami istri tos jantan pamegatna Neng Yuli eta urang teh kudu nyumpenan papatong. Naon papatong teh lain papatong urang sokan di alan dihibarkeun. Ai pakna pertama teh pangan. Urang teh kudu masihan pangan ka Neng Yuli ulah sampai teu ieu nya teh kacemponan. Anu kadua pakaian. Tah urang teh kudu ngaperhatikeun pakaian Neng Yuli ulah sampai eta kutang dipegat sabelah make paniti pas sare barang nojos karena neng ya dah eta anu katilu tongkat tah awewe mah teu boga tongkat iwal si Heru nu boga tongkat nu lalaki eta mah tongkat nu luar biasa tah mah tah nya ATM alat tusuk anu memuaskan nya Yuli nya tah eta bapak-bapak ibu sadayana mudah-mudahan orang terpanjang lebar dah tadi tos naon nyaksian ieu nya da bisi ngeunang baralik karunya aduh saya balik mudah-mudahan sim kuring ngasih terpanjang lebar orang doakeun sekali deui mudah-mudahan pasangan dia sing panjang jodohna amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka kesarepi hormat Bapak Owong Abdul Fatah anu parantos ngadugikeun sadaya pamaksadanana eces jentre kalayan pertela atuh simkuring mung saukur dharma insyaallah teu waksa kang pajang carita tawis pangbagia tawis panampian atas nami wawakil nu disepuhkeun ti kulawarga Bapak Soleh kali Ibu insyaallah baris kasanggakeun ka kersana dupi hormat Bapak Ustadz Zainal Abidin kamantena disumanggakeun. Maka dari hormat Bapak Ustadz Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul mukarramun para alim ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus kasepuhan ti pamanukan anu kusim kuring dipahormat oge sadayana rombongan anu sami hadir dina kesempatan hormateun sim kuring pamudah-mudahan ieu riungan sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipawin mangga orang mensyukur ke Allah Subhanahu wa taala sholawat kali salam mugia salamina dilimpah ruahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah dina dinten ieu pisan urang sadayana tiasa riung mungpulung dina raraga nyaksian akad pernikahan anu parantos rengse kasaksian kurang sadayana buktosna panganten katingali parantos ngarendeng kalayan sah di akadan. Pamudah-mudahan ia kedua mempelai sing aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala kalayan doa anu parantos dipanjatkeun kurang sadayana barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma bi khairin. Dalaran sakitu sim kuring di atas nami keluarga besar Bapak Haji Ali Sofyan sakulawargi ngahaturkeun nuhun kasadayana kadang wargi khususna besan ari calon mah tadi samemeh di akadan ayeuna mah parantos janten besan ngahaturkeun nuhun pisan anu parantos ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-kemat nyatang pindang sumping ka ieu patempatan kalayan tujuan anu mulia sejak ngajajabkeun panganten pameget anu jenenganana Kang
Badru Jaman. Jalaran sakitu simkuring di atas nami keluarga besar Bapak Haji Ali Sofyan kalih Ibu Warhini sakulawargi nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna ti payun khususna simkuring utamina keluarga besar simkuring para kabayan sadayana boh bilihna aya kecap atana pikicep peta sareng bahasa anu kirang sapagodos kirang tata titi duduga peryoga mayunan besan sakulawargi sapara kanca nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna anu saterasna simkuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana pihak anu parantos ngarojong khususna ti keluarga besar di dieu kana acara resepsi walimatun nikah ieu. Jalaran sakitu da ieu panganten parantos diakadan Pak Bapak O Abdul Patah meureunnan buktos ieu teh ditampi kalayan kabingahan. Da ieu langsung diakadan biasana mah acara seren tampi ti payun ieu mah akadna ti payun seren tampina ti pangker. Jalaran petugas pencatat nikah KUA Ciasem sibuk dinten ayeuna seueur panggungan anu kedah disumpingan ku anjeunna dina raraga nikahkeun. Jalaran sakitu ieu acara dorong doa mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing rutut raut sauyunan sing aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala sing panjang jodohna sing parek rezekina ditebihkeun balai dunya sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina tilam sono tisim kuring mual panjang lebar Pak da ieu mah acarana parantos salaresna mah ieu mah ulah teu teuing weh ulah teu teuing aya acara seren tampi karena salaresna mah acara kikiran teh geus katebak urang sarerea pasti acara bebesanan ujung-ujungna akad pernikahan ngan ieu mah ulah teu teuing kalayan harapan pamudah-mudahan sadayana jamaah anu ngariung ieu riungan sing aya dina barokah ti Allah Subhanahu wa taala kalayan harapan doa urang sadayana dina ieu kesempatan mukpruk doa ka ieu kedua mempelai mudah-mudahan sing dipanjangkeun jodohna ku Allah Subhanahu wa taala tercapai rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Rupina tisim kuring dicekapkeun sakitu wae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun ka kasanapi hormat Bapak Ustadz Zainal Abidin anu parantos nampi secara langsung sadaya pamangsadan atas nami kulawarga Sohibul Bait. Kanggo salajengna nyaeta nyanggakeun secara simbolis simkuring baris ngulem Teh Leni diaturan kanggo maja ka payun anu baris nampi Ibu Warhini mangga diaturan kanggo maja ka payun. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Bapak Ibu sadayana rengse acara saren tampi akan nikah oge nyagakeun secara simbolis urang doakeun panganten sakali mugia dijantankeun kulawargi nu sakinah mawadah katutu warahmah salamina aya dina kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo nutup acara inti akan nikah ieu urang tutup sasarangan ku awasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Bapak Ibu sadayana insyaallah kanggo acara salajengna mungkin di pelaminan mah baris dilumangsukeun sababaraha acara adat nanging nyuhunkeun hapunten panginten Ibu kanggo korsina tiasa ngalih ka palih dieu digeserkeun nyuhunkeun bantosan Bapak-bapak panitia supados kanggo area foto sareng mungkin aya tari persembahan sakedik di payunan panggung mangga tiasa dicandak we korsina ka palih dieu
Sambil berjalan acara adat, Bapak Ibu mangga tiasa dikawitan kanggo menikmati hidangan anu parantos disayogikeun. Bapak Ibu sadayana mangga nyangakeun tarian persembahan Ramasita Mojang Priangan. Setiap
Ibu sadaya perantos kasaksian pitonan tarian persembahan Rama Sita Mojang Priangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sadayana parantos kasaksian pitonan A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak miwah Ibu sadayana, insyaallah kanggo acara salajengna baris dilumangsukeun acara adat sungkeman. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh kali AA naon eta acara sungkeman? Acara sungkeman mangrupikeun salah sawias acara adat di mana Aheru kali Teh Yuli baris nyuhunkeun doa ka mamah sareng ka bapak emutan kapangkeun bawa bilih aya cariosan laku lampah nu matang araheutkeun kana hate mamah oge hate apa nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan. Aheru sok sanaos mamah teu tiasa nyakseni dina dinten ieu tapi insyaallah mamah nyawang ti kaanggangan ngadoakeun ngajajabkeun hidup teh sareng aa ulah leutik hate ulah leutik harepan doa mamah sareng bapak nyarengan hidup dua kasep gelis simpen mastakana dina lahunan mamah sumuju dina lahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi sungkem kapangkonan nida doa keikhlasan mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili sunubili wali walidayya. Allahumma fili sunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mama teteh sareng anyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan rumau seueur hilap rumau seueur dosa seueur ngarepotkeun ka mamah ka sareng ka teteh ti kawit alih dengikeun ka abi hapunten Heru teteh hapunten Yuli mama mugi Allah ngajakeun rumah tangga Heru kali rumah tangga sakinah mawaddah katut warahmah. Mama teteh salamina dipasihan kesehatan panjang yuswa nu barokah amin ya rabbal alamin. Gelis kasih Aheru dipeluk tetehna nyarios ka teteh Teh Yuli dipeluk mamahna nyarios ka mama suhunkeun doana. Sareng suntangan ka mamah sasareng suntangan ka mamah teteh disun kening mamah sareng teteh na sasarengan mangga disun kening mamah sareng teteh na sakedik tahan sakedap teteh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek kasep geulis ayeuna ngalih ka bapak aa ngalih ka bapak teteh ngalih ka bapak juga ngelantaran hidup gumelar ka alam dunya ayana bapak sareng
mama. Simpen mastakana dina lahunan bapa, boleh disimpan kepalanya di pangkuan bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili sunubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapa Heru kali yuli nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan. Hatur nuhun parantos kajajabkeun Heru kali yuli kalawang pertikahan. Ridho Bapak kanyaah Bapak. Doakeun yuli Bapak, doakeun Heru. Mugi ya Allah ngajanteun rumah tangga sareng tetep rumah tangga sakinah mawaddah katut warahmah. Bapak salamina aya dina kasehatan, panjang yuswa nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Kasep gelis teteh boleh dipeluk bapakna. Aa dipeluk bapakna, nyarios ka bapak suhunkeun doana. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh suntangan ka bapak sakedik. Aa suntangan ka bapak tahan sakedap. Salajengna disun kening apana sakedik, sun kening bapakna sakedik. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekal kasep gelis teteh aina ngadeg gentos ka mamah ka ibu mertua, teteh ngalih kapun raka. Mangga kasep gelis boleh disimpan kepalanya di pangkuan mama sareng teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Mama teteh tampi Heru tampi Yuli janten putra mama janten rayi teteh. Doakeun teteh mugi ya Allah ngajanteun rumah tanggi Heru kali yuli rumah tanggi sakinah mawaddah katut warahmah. Salamina aya dina ridona Allah. Amin ya rabbal alamin. Kasep gelis dipeluk mamah sareng teteh, nyarios ka mamah sareng teteh. Suhunkeun doana. Suntangan sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekak ayeuna aa sareng teteh ngalih ka bapak. Simpen mastakana dina lahunan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hatur nuhun parantos ngajajabkeun Heru kali yuli kalawang pertikahan. Tampi Heru tampi Yuli janten putra putri Bapak. Insyaallah Heru baris janten caroge nu tanggung jawab lahir batin dunia sareng akhirat. Sareng insyaallah Yuli salamina baris janten istri anu taat kacaroge. Mugi Allah maparin kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Aheru teh Yuli dipeluk bapakna, nyarios ka bapak suhunkeun doana. Suhunkeun doana. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek agak kasih gelis mangga alhamdulillahirabbil alamin. Teteh sareng mangga suntangan. Suntangan sasarangan, suntangan ka bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasep gelis mangga ngadeg. Huap lingkung mangrupikeun huapan pangjajab tinu jata sepuh. Aa di huapan ku teteh. Teh Yuli di huapan ku mamah. Hiji mamah tangan katilu nyamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu di huapan mangga. Alhamdulillah. Suntangan sakali deui ka mamah. Suntangan ka mamah kasareng ka teteh tahan. Alhamdulillah. Ayeuna gentos. Bapak nu kapayun, mamah nu kapangkar. Mangga. Tangan katilu di pasihan leuteunana. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu mangga di pasien tahan sakedap. Alhamdulillah. Suntangan sakali deui bapak. Suntangan tahan. Alhamdulillah. Sekat. Salajengna teteh sareng apa payun-payun.
lumangsungkeun acara tarik bakakak. Dina lumangsungna prosesi tarik bakakak. Ari bakakak teh simbolna rezeki. Mugia panganten sing diagengkeun milik rezekina tahan dulu ya. Nanti hitungan ketiga tarik sekuat tenaga. Kita lihat siapa yang mendapat potongan bakakak paling besar. Coba Heru, Teh Yuli tingali ke kamera. Kamera sekedap tingali. Iya, sekarang saling bertatapan mata. Senyum dulu boleh, siapkan tenaganya. Hitungan ketiga tarik sekuat tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 tarik. Acungkeun ka dia, kapayun. Acungkeun tingali ke kamera. Nu ageng disimpan. Nah, yang besar disimpan, yang kecil dipegang berdua. Nah, besar kecil rezeki dalam rumah tangga harus disyukuri. Ya. Salajengna bakakakna sok sanaos alit kedah digegel keduaannya. Aheru Teh Yuli digegel keduaannya. Kade kajeduk alon-alonnya. Mau gigit Aheru mau gigit yang mana, Teteh mau gigit yang mana ya, pelan-pelan. Iya. Tangan. Nah. Tangan kirinya boleh pegangan di bawah. Siap, tangan katilu silih gegel bakakak. 1, 2, 3 coba digegel. Tahan. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ari lilin teh gentosna harupatnya Teteh. Di dalam rumah tangga pasti ada permasalahan, tapi menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak. Tonggengkeun ya. Teteh dibeuleum lilina. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 urung teh. Belum sampai menyala. Nah, tahan di cepengan kedua. Iya, apit adalah simbol amarah. Ini harus diselesaikan ya. Hitungan ketiga ditiup lilina. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 tiup. Alhamdulillah. Seundeuna tos pareup kan di aya caian tonggengkeun balikeun tah gitu. Sok masukkeun ulah duikeun kalepas, dedetkeun, ulah duikeun kalepas, angkat angkat, lebetkeun deui mohon, angkat sakali deui mohon, lebetkeun deui sakali deui mohon, angkat deui atos, angkat, baseuh tah, baseuh nya, mohon, tah gitu, bieu diajar ngalebetkeun lilin kanu kendi, tah ayeuna potongkeun kuduaan. Keduaan sareng Teteh. Tah, jadi 2 ya, bagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 potongkeun. Hep. Papayun payun. Nah, ieu simbol kalau masalah sudah beres, jangan pernah diungkit-ungkit lagi, dibuang jauh-jauh, dialungkeun ka pangkarnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 alungkeun ka pangkar. Tah, gitu. Salajengna ya putih yang soleh dan soleha. Teteh cepeng jempolna Ari jempol ageng ali teh. Bulan anu tarik teh ageng ali teh ageng ieu teh cing cirining mun jempolna ageng oge naonna terang teterang naonna ageng oge naonna jempolna jempolna ageng oge jempolna kunaon dibungkus ku plastik kunaon saarut program pemerintah wah ya 2 anak cukup tah gitu. Jadi Aheru upami bade di program berarti kedah dibungkus ku plastik. Manya ku plastik arut. Naonna jempolna nya siap Aheru ditincak tangan katilu. 1, 2, 3 tincak. Alhamdulillah cekap. Alah pucat alah atas bebes arut. Atas bebes. Salajengna diwasuh teh diwasuh sampean kedah diwasuh seueur ucing di dia mah geuning tuh. Mangga diwasuh sampean anak sakedik we. Sakedik tos. Sakali deui. Sakedik. Yur. Atos karas baseuh. Enggal dielap wa. Kada dielapnya. Nganggo naon? Nganggo tisu. Nganggo tisu sementawis. Iya. Ayeuna mah bios nganggo tisu. Nya. Engke mah ulah nganggo tisu Makanya naon atuh nganggo lap dapur. Alah cacabeun atuh lap dapur mah.
Bilih na rempel gitu nya. Aa ngadegela ti ieu nu handap kendi namina naon anyebatna? Bujur kendi. Mohon ayeuna Aa nuju nyepang bujur kendi. Bujur kendi. Ageung alita? Agung. Ageung pisan eta tanggalnya. Ulah duwikeun kalepasnya papayeun-payeun teh upami urang Jatiroke ieu nulur namina naon? Hulu. Hulu naon teh? Kendi. Hulu kendi. Ngalit? Ageung tah kieu. Teteh ari kendi teh didamel nanti nu taneuh, asal nanti taneuh bakal mulih deui ka taneuh. Niatkeun pernikahan kanggo ibadahnya. Laras. Sateacan digejeretkeun wa? Nya, wa pada cingonggo di dia. Ah, mangga teh. Aya jurusna nya. Kaluhur. Siap. Urang nganggo musik merah ada enakeun nya. Ya mangga. Ieu jurusna teh wa, sadayana teh aya 72 jurus. Seur deui. Pasian 3 we lah. Siap. Sakumaha? Hiji kaluhur, 2 kahandap, langsung digoyang. Nah, gitu. Siap terus, goyang terus. Allah teingat. Siap. Hiji, 2, 3 gejretkeun. La ilaha illallah. Bapak. Sakali jadi. Geus teu nyesa. Biasa nama sok nyesa wa. Ya naonana? Huluna. Tongcer. Hulu jeung bujur geus teu nyesa ya mah. Duh bisa. Wah, urang pungkas ku acara sawer panganten. Sawer panganten. Teteh sareng kapayeun apa ieu teh? Bapak Ibu sadayana nu bade ngiring sawer sok ka dieu majeng ka payun nyaketan panganten ya. Kang Run. Heeh. Nya hapunten kanu nuju tara ruang tu bilih ka bajur eta nya. Hapunten boh bilih aya nu nuju tuang kayak kaaburan beas. Kaaburan beas gitu bilih sanguna kacampur sareng beas. Nya. Gitu. Ajambrud ulang ieu cing saha saweurna nu kenging saweran nya anu masih keneh lajang insyaallah diparekeun sareng jodona. Anu jomblo kitu? Mohon anu jomblo tah. Sapertos abdi jomblo. Ah gitu. Anu kadua Jambrud, lamun kenging na kumurang kali, kumaha? Gitu insyaallah bakal pinter. Amin. Weh, asal rajin diajar. Tah gitu. Amun kenging na kanu tos nikah, tah kumaha eta? Insyaallah Jambrud. Nikah deui? Henteu. Oh, malah nikah deui. Insyaallah langkung raket. Amin. Sadacan disawerkeun urang di rajahan lah. Mangga. Sakadimnya mangga. Kugumbung jalan rahayu ngebat jalan ngarapi Bulung kugumbung jalan rahayu ngebat jalan ngarapi awalnya tepang rasa mas kita lagi kikir batin di pangatriku akad nikah ting terima kasih lagi Rabbi
ulah kapayun teh pilih nu berupa pantennya. Ieu panangan acukeun sapertosnya. Coba panang sadayana diacukeun ka luhur pananganna. Siap. 1 2 3 awurkeun. Sepet. Ayah hiji deui di panganten. Berdiri dulu boleh, berdiri dulu. Nah, tahan sekedapnya. Siap, tangan katilu diawurkan ka pangkar. Siap, 1 2 3. Alhamdulillah. So, ayo kapayun. Rombongan besan. Bapak hajat, ibu hajat kapayun. So, ayo kapayun. Solayong. Kapayun. Ayo, disawer. Pengantin ayah Terus. Asik. Asik. Bapak hajat, ibu hajat. Rombongan besan. Rombongan besan. Teh Fitri. Binani. Teh Fitri. Bapak besan, ibu besan. Teh Leni. Teh Fitri. Teh Leni. Ayah. Bapak besan, ibu besan. Bapak hajat, ibu hajat. Rombongan besan Asolihin. Ayah. Terus karalut. Rombongan besan. Mangga kadia rerencangan anak. Ayo. Mangga kapararayun. Rerencangan AA. Ayo kapayun. Ayo kadia. Ayo kadia. Kaliwat wae ya mah nanya. Serius dan gitu. Terus tidak rencangan anak iya. Disawer terus. Ibu hajat, bapak hajat. Aya kene. Aya. Sok karalut kapayun. Bapak Soleh, Ibu Warhini. Ayo. Susah. Terus. Bapak besan. Terus. Waris sadayana yo ngarumpun abang-abang. Bapak hajat, ibu hajat ya. Disawer deui.
besar Teh Yuli, Bapak Hajat, Ibu Hajat, Bapak Besan. Iya, ke para rayun sok terus. Mama Kenji. Terus. Asik Mama Kenji. Mama Kenji aya kene. Terus. Mama Kenji. Aya. Mama Kenji. Terus. Ayo ke para rayun, nyawer. Ayo. Asik. Ayo, keluarga besar. Soloyo. Mama Kenji aya kene. Masih terus. Apaan ini? Masih terus. Disawer terus. Masih disawer terus. Masih. Terus. Keluarga besar Teh Yuli. Asolali. Teh Ria aya Teh Ria. Terus. Masih. Asik. Asik. Masih disawer terus. Sarang Mama saha ieu? Mama Aksa. Mama Aksa. Mama Aksa deui. Mama Aksa deui. Asolali. Mama Aksa. Mama Aksa. Mama Aksa. Ayo sareng Mama saha ieu? Nya wios di rontok Asik. Mama Rapi. Mama Rapi deui. Asik. Mama Rapi deui. Disawer deui, disawer deui. Rapi. Asik. Mama Rapi deui. Teh Fitri anu mana? Teh Fitri deui. Teh Fitri. Asik. Mama Rapi. Asik. Hia. Aya kene sok diaratos. Mama kapayun, mah kapayun. Ayo, aya kene F, aya kene. So, Ibu Hajat. Ibu Hajat aya kene. Asik. Asik Ibu Hajat. Ibu Hajat aya kene Ibu Hajat.
Hatur nuhun.